kana mubrom. Eta mah ta'alluqna kana ahkamul azaliyah. Hukuman Allah di ajali. Aya qada mu'allaq, ta eta mah ditaklukeun kana sabab jeung syarat. Beunghar sabab usaha. Beunghar sabab beunang sabab usaha aya. Sabab naon? Menang warisan. Beunghar sabab usaha. Beda-beda. Ila doa. Kudu ngerti dari doa nu mah. Nu bisa nolak qada. Urang teu ngerti. Doa depan aya doa husnul adab, aya doa suul adab, aya doa nu ma'rifat bil jam'i jeung husnul adab. Aya doa anu teu ma'rifat bari teu husnul adab. Si sok nu anu mana? Geus ditanyakeun ka Rasul jan. Condong jadi hatian we. Qada Allah bisa dirubah doa, maka sia sok doa terus. Musyrik kan doa. Musyrik kana doa. Tina ngartikeun hadis Rasul jadi musyrik. Lantaran naon teu paham kana makna. Nu watak anu ngartikeun Quran jeung hadis teh kudu nu ahli Allah. Kudu jalma-jalma anu geus jadi ahli Allah. Artikan hadis lagi nya mana? Doa, jangan doa we. Ya kan harus diartikan kieu ya. Allah nu bisa nolak qada Allah kecuali doa nu ma'rifat bil jam'i. Tah gitu sok tulikeun mereka hartian. Bentuk itu yang tukang jawab. Milu najikan itu kan milu itu. Al-marifat bil jam'i manolak qada Allah teu naon. Da sabab nu marifat bil jam'i mah nu ngaduan teh karena Allah. Allah ngarobah qadana ku Allah. Salah teu? Lain doa urang ngarobah qada Allah. Doana ingat keneh ka aing dawuh jamuan. Tapi qada Allah ngarobah jagoan bener si eta bisa maksa Allah. Bener kan? Nu bisa nolak qada Allah teh Allah kan. Nu mata kalau mun hayang nolak qada Allah urangna kudu marifat bil jam'i teh ingat kana diri ngadoa waktu fana usul Allah. Ngadoa bari usul qada Allah bisa dirobah. Geus kitu saklak we geus ini. Aduh jagoan atunya lain jagoan sing ingat jalma anu ngadoa bari makom jampe nu ngadoana lain si eta hakikat mah Allah ka Allah. Cek Allah ku aing mah teu naon dirubah teh kudu aing. Allah ngarobah sakersana bisa teu? Bisa ari Allah ka Allah mah. Ngan ete nu teu bisa ka Allah mah. Ngarobah. Kepaham teu kan? Geus kapaham mah geus nya mati. Kapaham atunya ari kitu mah kaharti aing. Layarudul qada ila bid artinya mau bisa nolak qada Allah kecuali nu ngaduana marifat bil jam'i. Tulis di sini lah. Namun sebabna nu marifat bil jam'i hakikatna nu ngaduana Allah lain manehna. Di mana jalma ngomong, di mana jalma lumaku, tapi keur marifat bil jam'i pana tina diri hakikatna Allah. Cek jalma eta eureun sia orang siapa menyebut orang ke Allah lain manehna sebenarnya. Gusti untungkeun abdi. Arek rugi teu tulus da ku Allah dirobah. Nu ngarobahna Allah. Qadana qada Allah dirobah ku wing. Eta masalah. Kapaham teu? Mata doa marifatil jam'i. Oh, kerhujan. Orang oh, wah, wali mah urut oi. Da urang teu ngarti kana marifat bil jam'i. Padahal mah wali Allah nyebut eureun teh keur marifat bil jam'i. Kapan dina hadis qudsi dijelaskeun? Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Kuntu lisanahu alladzi yantiqu bihi. Aing jadi lisan jalma anu ngomong, di mana jalma kerjaku. Jadi Allah ngarobah
Kodok Allah bisa betul bisa mah ente ngarubah kodok Allah. Benar kan? Entak manaan layar dulu kodok ila bidua, kodokna kodok Allah, nu ngarubahna Allah. Mending pandangan doana saya tak hakikatna Allah sebab ma'rifat bil jam'i waktu ngaduana. Kapaham teu? Nu teu ngaji jami umum ni lieureun sok. Insyaallah. Di sini paham kan? Beda-beda Allah ngadama makhlukna bener. Rezeki dibagi. Mising ka kiai, mising ka para nabi ge Allah teu akur. Aya nabi nu fakir, aya nabi nu beunghar, aya ajengan nu beunghar, aya ajengan nu fakir, aya penjelasan apa? Kiai fakir itu sebab Allah geus bagi. Allah nu ngabagina, kumaha Allah we. Teu bisa dihayang-hayang, teu bisa dimu. Mata ulah sok ngaririweuh, karep ku hayang jeung mu. Naon samna urang hayang Allah teu nyieun, eueuh teu datang. Urang umum Allah nyieun, rek nyumput ka mana? Ngalah tong apa nyi sok. Tapi bakal datang sing nyumput ka sapata lagi kumaha. Jadi tegudah yang mungkin tinggal pasal sumberah karena pengaturan mun untung sing bisa nepi ka Allah ku untung, mun fakir sing bisa nepi ka Allah ku fakir, mun aya sing bisa nepi ka Allah ku aya, mun awa sing bisa nepi ka Allah ku lain aya jeung Allah, lain beunghar jeung fakir, lain bodoh jeung pinter. Nu jadi masalah mah hate ente waktu aya jeung eueuh eta, hate ente waktu fakir jeung beunghar, hate ente waktu pinter jeung bodoh, makrifat ka Allah teu. Jadi itu urusan. Nu jadi sabab zaman ma'rifatun matak saya faqih alaika bihibdi qalbi, wajib anjeun ngaraksa hate li annahu kizanatu kulli jauharin nafisin. Karena hate gudangna intan berlian umah hargana. Naon umah hargana? Ma'rifatullah as-sababu fi sa'adatid darain. Ma'rifat ka Allah menjadi sabab bagja dunia akhirat. Matak nu jadi sabab jamaah makrifat kaal itu Nabi Yahya fakir, Nabi Isa fakir, ngan batur mah fakir ku dunia ge beunghar ku ilmu, pinter ngan teu boga dunya. Jadi itu masa Nabi Yahya, Nabi Isa. Mata Quran yang mana kiai fakir, di kos Nabi Isa sudah. Itu. Kiai Yahya nu fakir, aya. Ibnu Hajar, kiai pinter fakir. Lamun nek ningali imahna mun hujan loba nu basih daripada nu garing. Saung rayon. Wah, ada Ibnu Hajar. Murid Abu Yahya Zakaria Ansori nu kadua. Saud Zakaria Ansori aya 2. Aya Zakaria Ansori awal anu gaduh kitab Jami'ul Mufti. Aya Abu Yahya Zakaria Ansori nu kadua nu jadi mufti Mesir. Eta teh buyut Abu Yahya Zakaria Ansori putra Muhammad, Muhammad putra Ahmad, Ahmad putra Abu Yahya Zakaria Ansori. Jadi aya ngaran nu akur di buyut, anak incu buyut gitu kan. Tah boga murid Imam Romli jeung Ibnu Hajar. Ulama Ibnu Hajar teh eta teh fakir tapi pinter, muka sapah. Imam Romli mah pinter ngaji bari beunghar. Beda nih? Wali akur-akur, nasi mah ajengan teh fakir. Jadi itu lagu itu distelkan ke Allah. Nggak ada makhluk Allah beda. Oh. Tapi ada anu beunghar ku ilmu, beunghar ku harta. Seperti Imam Romli beunghar. Saking beungarna Imam Romli, istrina teh pinuh ku perhiasan awakna.
suku makin tinggi. Wah, tuh irun, hari lempang, guru nyerang. Dog ku jelma di lawajuan, saking aneh. Mamrun pintar ngaji ulama, tapi pelajar masa umrenya. Awak kena bukan, baju nanti pasti halus. Dikhawatirin, padahal mamuka sapa waliullah. Gak ku Allah diatur nanti. Ayah anu bonghar Nabi. Ayah Nabi anu bonghar. Nabi Sulaiman bonghar. Bonghar. Wala Nabi Sulaiman mah bonghar rupana kasep boga kerajaan. Oh, kedua. Raja Ongko rupa kasep bonghar. Salumu. Ayah musafir lagi tadi. Beda-beda. Pamajikan anak 700. Sulaiman. Ka 700 hiji Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman. Repotnya. Pintar, benghar, kasep, bener, berwibawa. Oh. Tapi kekasih Allah. Yusuf, kasep rupana, boga kerajaan, pintar, bener. Oh, Yusuf. Tapi ingat kan Nabi Yahya menentang ingat. Nabi Isa fakir. Mata kieu jalma teh kabagi opat dina masalah ilmu jeung harta. Aya anu nya ilmu nya harta. Keur mah ilmuna loba, harta loba. Kiai beunghar, rupa kasep, pinter, bener, hampuraan, berehan. Hartana loba, ilmuna loba. Aya anu teu ilmu ngan harta. Aya. So aya lin nu boga harta tapi teu boga gampang harta pakai alatnya ngan hitung-hitung nuturkeun sapatu per suku. Aya anu boga harta ngan teu boga teu boga ilmu ngan boga harta. Aya boga harta ngan teu boga ilmu. Beda-beda. Tanya nu panggorengna teu ilmu teu harta. Eta mah geus ulah dipilih. Cilaka eta mah cilaka. Teu ilmu teu mampu sedang. Matab al-maghfurlah kabungkur. Pangkat Musa asli. Ayo datang.